Muhammadin dina martelakeun pecahna umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala salasin luhureun tilu wa sab'ina jeung 70 nauna tirqatan kelompokna wa bayani usulil firqi jeung nerangkeun pirang-pirang pokokna kelompok atau wali anu tersesat wa bayanil firqati jeung ngajelaskeun kelompok an-najiyati anu salamat wa hum ali firqah najiyah eta ahlus sunnati ahlus sunnah wal jamaati jamaah rawa riwayatkeun sahih Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi jeung Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah jeung Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawu saha Rasul iftaraqat pecah saha al-yahudu jami'an ala ida nurani wa sab'ina jeung 70 nauna firqatan kelompok wa tafarraqat jeung pecah atawa pisah saha an-nasara jami nasrani ala sanataini luhureun 2 wa sab'ina jeung 70 nauna firqatan kelompok wa tafarraqat jeung pecah saha ummati umatun ala salasin luhureun 3 wa sab'ina jeung 70 nauna firqatan kelompok kulluha anisa kabehna firqah eta finnari dina neraka illa wahidatan di golongan qalu madawu sahabat wa man jeung eta saha hum ari wahidatan ya Rasulullah ya Rasulullah qala jawab saha Rasul hum ari wahidatan eta alladzina jalmi alladzi anu tetep luhur perkara ana anu ari kuring eta alaihi luhur alladzi wa ashabi jeung pirang-pirang sahabat kuring qala ngadawu saha Syihab al-Qafaji Syihab al-Qafaji rahimahullahu ta'ala fi nasimir riyad dina kitab nasimir riyad wal firqatu al-kelompok an-najiyatu an-salam hum tegesna firqah najiyah eta ahlus sunnati ahlus sunnah wal jamaati jeung jamaah wa fi hasyiyatis sanwani jeung dina kitab hasyiyah sanwani alam muhtasor ibn Nabi Zamrah luhur muhtasor Nabi Zamrah hum ari firqah najiyah eta Abu Hasani Imam Abu Hasan al-Asy'ari wa jama'atuhu jeung jamaahna Imam Abu Hasan al-Asy'ari rupana ahlus sunnati ahli sunnah wa immatul ulama jeung pirang-pirang imam ulama li anna Allah ta'ala karana sayan Allah ta'ala eta ja'alahu ngajadikeun Allah ka ahlu sunnah wal jamaah hujatan kana hujah ala khalqihi luhureun makhluk Allah wa ilaihi jeung ka itu ahlu sunnah wal jamaah tabza'u ngungsi atau pindah saha alamatu jalmi umum fi dinihim dina agama amam wa hum ari itu ahlu sunnah wal jamaah eta almam niyuna anu dikarkeun bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam kalawan dawuhna sallallahu alaihi wasallam innallaha sajana Allah eta la yajma'u ngumpulkeun Allah ummati ka umat kuring ala dolalatin luhureun kasesatan qala dawusa Imam Abu Mansur bin Thahir al-Tamimi Imam Abu Mansur bin
Tohiran Tamim Bisyahri hadal hadisi dina nyarahaki hadis Qadr alim bener-bener muninga saha ashabul maqolati pirang-pirang jalmi anu ngagaduhan pirang-pirang maqolah annahu kana asanyana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta lam yurid teu ngarepkeun saha Nabi bil firaqi kalawan pirang-pirang kelompok al madhumati anu dicela al alifina anu beda sadaya fi furu'il fiqhi dina pirang-pirang cabang fikih min abwabil halali nyatana pirang-pirang bab halal wal haram jeung haram wa inna ma qasada angin pastina neja saha kanjeng Nabi bitami kalawan nyela man kajalmi kholafa anu layan saha man ahlal haqqi ka ahli haqq fi usuli tauhidi dina pirang-pirang pokokna tauhid wa fi takdir khairi jeung dina nakdirkeun kasaya wa syari jeung kaawona wa fi syurutin nubuwati jeung dina pirang-pirang syaratna kenabian wa risalati jeung karasulan wa fi muwalati sahabat jeung dina silih kanyanana sahabat wa ma jeung perkara jaro anu lumaku nauma majro hadhil abwabi dina lumakuna ieu pirang-pirang bab li'anal mukhtalifina karena saenyana pirang-pirang jalmi anu berbeda pendapat fiha dina itu abwab eta qad kafaro bener-bener ngafirkeun saha ba'du sebagian mukhtalifin fakon kana sebagian anu sanes bikhilafin nawi berbeda kalawan warna al-awwali anu awal fa innahu mangka saenyana nawil awal eta istalaku berbeda pendapat saha nawil awal atawa mukhtalifin fihi dina nawil awal min ghairi takfir dina tanpa ngafirkeun wala tafsiki jeung teu ngaranan pasek lil mukhalifi kajalmi anu beda fihi dina itu nawil awal fayajibu mangka balik naon takwilul hadisi takwilna hadis fitirokil ummati dina pecah umat ila hada nawi kana ieu warna atau macam minal ikhtilafi dina perselisihan wa qad hadasa jeung bener-bener anyar datang fi akhiri ayyamis sahabati dina akhirna pirang-pirang dinten sahabat naon khilaful qadariyah perbedaan golongan qadariyah min makbadil al-juhad ti makbad al-juhad wa akbarihi jeung pirang-pirang pengikutna makbad wa tabarroha jeung ucul atau bebas minhum itu qadariyah saha al-mutaakhiruna ulama anu akhir minas sahabati sahabat ka Abdullah bin Amri seperti Abdullah bin Umar wa Jabir bin Jabir wa Anas bin Anas wa nabiyyin jeung saumpamana itu Abdullah bin Umar ila akhir radhiyallahu ridwan saha Allah Gusti Allah anhum itu Abdullah bin Umar ila akhir ajma'ina tegasna sakabehna summa ada satu anyar datang naon ang khilafu perbedaan ba'da dzalika dina sabadana itu khilaful qadariyah syai'an kalawan sakedi ilahan takamalan dugi yen tasampurna naon al-firaqu pirang-pirang golongan atau kelompok alkohol anu tersesat isnaini kana dua wasabina dan 70 naon firqatan kelompok
Wasalisatu ari anu katiluna wasabuna dan 70 atau 73 hum tegesna salisatu wasamun eta ahlu sunnah wal jamaah dan jamaah wa hum ari ahlu sunnah wal jamaah eta al-firqatu kelompok an-najiyatu al-salam fa inqila mangkalang diucapkeun hadhil firaq naha ari ieu pirang-pirang kelompok eta ma'rufatun dibikayang fal jawabu mangka dijawabana eta anna sanyana abdi sadaya eta narikuni abdi sadaya al-iftiraqo kana perpecahan wa usulal firaq jeung pirang-pirang asal perpecahan atau golongan wa anna kulla ta'ifatin jeung sanyana tiap-tiap golongan iki minal firaqi tina pirang-pirang kelompok eta ingkosana kabagi naun ta'ifah ila firaqin kana pirang-pirang golongan atau kelompok wa illam nuhit sanajan ngaliputi atau meliputi sahakuring bi asma'il kafirati kalawan pirang-pirang namina itu kelompok wa madhahibiha jeung pirang-pirang madhabna itu al-firaq wa usulul firaq ari pirang-pirang pokokna kelompok eta al-haruriyah golongan haruriyah wal qadariyah jeung golongan qadariyah wal jahmiyah jeung golongan jahmiyah wal murji'ah jeung golongan murji'ah war rafidhah jeung rafidhah wal jabariyah jeung jabariyah wa qad qala jeung bener-bener ngadawu sahabatu ahli ilmu sebagian ahli ilmu rahimahum muga-muga rahmatan ka ahli ilmu saha Allah taala usulul firaqi ari pirang-pirang pokokna kelompok atau batu anu tersesat eta di situ ieu kelompok genep wa qadin qosan jeung bener-bener kabagi naon kullu firqatin tiap-tiap golongan minha tina itu al-firaq isnatai asyrata kana 12 naon firqatan golongan fasorat mangka jadi naon al-firaq eta ilasnataini kana 2 wasabina dan 70 naon firqatan golongan. Qala ada usaha Ibnu Ruslan rahimahullahu ta'ala rahimahu muga-muga rahmatan ka Ibnu Ruslan saha Allah ta'ala tila diucapkeun naon anna tafsila sanyana perinciana itu isnataini wasabina sanyana perinciana itu isnataini wasabina atau 72 eta isruna 20 minhum tina itu isnatai wasab'ina rawafidu ari golongan rafidah wa isruna ari anu 20 minhum tina itu isnatai wasab'ina eta rawafidu golongan rawafidah wa isruna ari anu 20 eta qadariyatun golongan qadariyah wasab'atun ari anu golongan anu 7 eta murji'atun golongan murji'ah wa firqatun najjariyah jeung golongan najjariyah wa hum ari itu najjariyah eta aksaru langkung seueur min asyri firaqin katimbang 10 pirang-pirang kelompok atau golongan walakin yu'aduna tetapi dihitung naon itu aksar min asyri firaq tetapi nanti hitung naon itu aksar nasibiro wahidatan kana hiji golongan wa firqatun jong golongan haruriyatun anu bangsa haruriyah wa firqatun jong golongan jahmiyatun anu bangsa jahmiyah wa salasu firaqi jeung ari anu tilu pirang-pirang golongan eta karomiyatun golongan karomiyah bahari maka hari ieu salah sujiro eta isnatani 2 wasabuna jeung 70 naona
terpecahna umatna Nabi Muhammad sesuai dengan hadis anu parantos didawuhkeun ku Nabi Muhammad. Dia diterangkan bahwasanya iftaraqat al-Yahudi, bangsa Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan ummati wa tafarraqat ummati, umat saya, umat Nabi Muhammad di situ terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya finnar di neraka, dalam arti tersesat. Illa wahidatan, diistisnakan, dikecualikan satu yang bakal selamat atau ahli surga. Sahada wa man ya Rasulullah, siapa itu? Qala alladzina alal ladzi ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti alal ladzi, mengikuti ajaranku, agamaku, ana alaihi wa ashabi, dan para sahabat. Berarti awal munculnya golongan Ahlussunnah wal Jamaah di hadis alladzina alal ladzi ana alaihi wa ashabi. Dia dijelaskan ku Imam Asyihab Al-Qafazi bahwasanya firqah najiyah, firqah anu salamet tina 73 golongan eta yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sedangkan ajaran banyak kelompok yang mengklaim bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah sadaya lain NU pun mun kampung mah yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah identik karena NU aya nama geus henteu, jadi kudu ditambahan aya nama jangan lain Ahlussunnah wal Jamaah dia aya make yang isbat anu bangsa NU dan seueur Ahlussunnah wal Jamaah anu bangsa NU. Berarti orang perlu diketahui ulah sampai orang NU mengaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah tapi tidak tahu sahaja Ahlussunnah wal Jamaah. Hal itu yang menjadi kekurangan saya. Nah, ini diterangkan ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwasanya pengikut kaum Ahlussunnah wal Jamaah dia Abul Hasan Al-Asy'ari wa jamaah jamaah. Makanya dina kitab Ittihad Sadatul Muttaqin Sarata Ihya'uluddin idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah, ketika diucapkan Ahlussunnah wal Jamaah bal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah, eta golongan anu nuturkeun pahamna Imam Abu Hasan Al-Asy'ari jeung Abu Mansur Al-Maturidi, anu mana dina bidang tauhid atau akidahna nuturkeun eta, dina bidang fikihna nuturkeun madhab anu 4, dina bidang tasawufna nuturkeun Imam Al-Ghazali jeung Junaid Al-Baghdadi, eta dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di NU pemahaman seperti itu terus dibangunkan, terus dirangkum tina mulai kita benar kita fikihna, tauhidna, tasawufna anu dikaji ku kalangan NU kita eta sanadna kadinya. Berarti pantas ketika orang NU menyatakan bahwa dirinya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda jeung Batur, karena Batur mah ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi nu dituturkeun sanes Abu Hasan Al-Asy'ari teu paham adana seperti kumaha tauhidna nuturkeun ka saha, fikihna ka saha, tasawufna ka saha. Sekedar klaim unggul ada orang mantep geus. Nah, wa al-maniyuna bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalati. Yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah dan ulama-ulama anu disebatkeun Abu Hasan Al-Asy'ari jeung Imam Abu Mansur Al-Maturidi nyaeta sesuai dengan hadisna Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah moal ngumpulkeun hiji umatna dina perkara anu sesat. Mualina perkara tersebut. Pangaya cina hadis ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan dalam umatku adalah rahmat. Eta kadang-kadang pemahaman eta sok jadi dua. Kayak gitu digunakan di dalam alim NU lah perbedaan arah atau kebutuhan NU. Kadang-kadang seperti itu. Tapi
hal eta terlepas ketika diartikan seperti itu. Anu diartikan ikhtilaf ummati rahmatulillah adalah perbedaan ulama-ulama terkait hukum. Contoh seperti ayat orang sadaya upami Imam Syafi'i upami pantel batal guna, tapi Imam Malik mah ketika pantel teu batal eta ngajadikeun ruksa ketika urang nalikana tawaf. Jadi rahmat teh ngagampangkeun ka umatna Nabi Muhammad ketika aya nu ieu bisa nalikana ieu. Nu penting ulah talbi kumpul, ulah nyampur adukeun hukum kumpul, ulah nyampur adukeun antara ajaran mazhab hiji jeung mazhab barusan. Itu ikhtilaf umat ya. Perbedaan umat beragama teh bisa milih hukum ka misalnya lain cenah mencarana golongan untuk paruku dengan dalil seperti itu. Nah, anu diterangkan Imam Mansur bin Thohir bahwasanya Nabi Muhammad teh teu ngarepkeun golongan-golongan anu tadi terpecah kana 73 teh lain golongan-golongan anu tersesat dina bidang perkara halal jeung haram, sanes golongan-golongan anu melenceng dina usul tauhid, dina pokok-pokok tauhid, tapi di dia anu bener-bener golongan anu salah firman najian. Mari dia diterangkan ketika umat Nabi Muhammad terpecah menjadi 73 golongan, maka di dia ayat anu golongan sampai menganggap kafir ke orang lain, nganggap fasik, pokoknya mah nu beda jeung urang teh fasik, nu beda jeung urang teh kafir. Nah eta aya golongan anu sapertos kitu. Berbeda ayat golongan deui ikhtalafu fihi min ghairi takfirin wala tafsir. Ada juga perbedaan anu teu sampai dugi ngakafirkeun ngafasikeun. Nah, maksud fayarjibu ta'wilul hadis bi firaqil ummati ila adanau minal ikhtilaf. Jadi perbedaan-perbedaan anu dikarepkeun ku Nabi Muhammad anu mata hilangkeun umat teh perbedaan anu ngajadikeun ketika berbeda ngajadikeun di hukuman kafir. Anjeunna bila dimurid kafir fasik. Jadi hadis ini ternyata seperti itu, berbeda dengan ikhtilaf misalkan ayat antara kunut jeung kunut lah, atau mangkeun masalah ruqyah itu bisa, atau misalkan ayat antara iftitahna beda, lain Allahu akbar kabira misalnya anu sami Allahu liman hamidah ayat hamidahan antara dikata maksud furu anu dimaksud dina hadis ieu teh perbedaan mata ngajadikeun satu kelompok ngambilkeun kelompok anu sanesna. Itu. Nah, naon wae sih kelompok anu 73 teh di dieu diantarana diterangkeun di dieu aya anu bahasana kaum Qadariyah. Mungkin aya dina literatur sejarah bahwasanya kenapa muncul paham seperti itu diantaranya adalah perbedaan politik tumbuhnya ketika pas zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, munculna Khawarij, munculna Syiah eta ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal itu terjadi pertama perbedaan politik cara pandang kepemimpinan Khalifah nanti ujung-ujungnya membuat perkumpulan, membuat madhab sendiri, ada akhirnya ideologi nantinya. Perlu dipahami bahwasanya perbedaan ideologi, perbedaan pendapat umat Islam di kapungkur, lain cenah beda pemahaman dina tafsir lain awalna, tapi perbedaan pandangan politik. Makanya dia diantara ayat kaum Khawarij, kaum Syiah, ayat kaum Murji'ah. Anu kahiji diantara ayat kaum Qadariyah. Tina bahasa Qadariyah kawasa. Berarti kaum Qadariyah eta teh
anu dipelopori umat Banal Juhani mengatakan bahwasanya tugas Allah itu hanya menciptakan saja. Adapun jalan yang ngalakukeun naon ge eta kadar atau kekuatan pribadinya masing-masing. Allah teh ikut campur. Urang mah masjid, urang tuan, urang eta teh keresahan urang, lain izin Allah. Keresahan manusia sendiri. Tina naon dalilna? Di antarana diterangkeun dalilna dina surah Ar-Ra'd ayat ke-11 innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut itu yang merubahnya. Gusti Allah merubahnya di pribadi serata. Eta pemahaman anjeunna. Tapi ketika melihat tafsir anu mutabarok, terutama tafsir Jalalain atau tafsir Munir, kawasan Singkuri nyatakan tafsir Munir kalangan Imam Nawawi Al-Jawi, tafsir anu di ayatna ieu teh nerangkeunna sanes kitu. Tapi nerangkeun bahwasanya Gusti Allah teh bakal mere nikmat teh moal dirubah Gusti Allah. Kecuali nikmat eta dirubah ku manusia anu tadina nikmat digunakeun kana jalan kamaksiatan. Maksudnya seperti itu. Gusti Allah moal nyambut nikmat ti manusia kecuali nikmat eta dirubah anu tadina nikmat digunakeun kana kamaksiatan, maka akan dirubah jadi sama keterangan. Nah, rata-rata tafsirna seperti itu. Untuk cina Gusti Allah teu bisa kumaha mungkul nyipta mungkul manusia ngagaduhan modal biasa. Eta di antara pemahaman nu beda dina surat Ar-Ra'd. Aya deui dina surat Al-Kahfi ayat ke-28. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Upami secara terjemahan bener jalma erek iman pe erek kafir pe bahadinya cek Gusti Allah teh dirinya teh dina Al-Qur'an. Ternyata ketika urang ningali kana tafsirna ieu teh tahdid nyingsieunan sapotos urang sayana misalkeun ayeuna urang kali hese jatuh pek lah kumaha didinya we erek rajin erek gendre kenapa kumaha didinya lain suruh milih bukan tahir duna tahir lain suruh milih kumaha dewekna tapi tahir nyingsieuna ka mana hese jatuh dina tafsirna seperti itu. Apa dana? Terus aya deui engke anu pahamna deui di Murji'ah. Murji'ah mah awalna timbulna engke hubunganna jeung Khawarij jeung Syiah. Ari kaum Murji'ah mah Murji'ah teh dina rojana kembali. Awal masalah ketika konflik politik orang Khawarij keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali menerima tahkim atau perundingan dari Sayyidina Muawiyah, keluarlah Khawarij. Kaum Syiah ngagogoreng Muawiyah, margi Muawiyah teh mengambil hak khalifah di Sayyidina Ali. Wah, bingung tah. Akhirnya kaum Murji'ah mah geus urang mah ieu ulah politik-politikan, ulah pemilu urang mah pamili taros suka bener mana duka. Ayeuna mah upami taros kitu balikeun we ka Gusti Allah. Kumaca Gusti Allah ke suka dibuskeun Gusti Allah. Jadi kaum Murji'ah mah timbulna ajaran engke bahwasanya segala hal anu dilakukeun ku manusia engke dikembalikan ka Allah. Duka bener, duka salah, apa pokoknya mungkin dikembalikan kepada Allah. Teu aya hukum di alam dunia. Sedangkan dina Al-Qur'an aya dina surah naonnya Al-Maidah wasariqu wasariqatu faqtu ayyahuma jazaa'an bima kasaba al-minallah. Sedangkan ayat hukum seperti itu bahkan di hadis Nabi Muhammad
Waladhi nafsu Muhammadin biyadi lau syarokon Fatimatu lakotoku yadahan. Upami putri kuring Fatimah nono lakotoku yadahan bakal dipotong. Itu ada buku di alamnya. Eta ujian seperti itu. Pokoknya nanti balik ke Insya Allah. Kayak hukuman di alamnya kurangnya. Itu kaum ujian. Terus ada di lawan nanti nakodariyah Jabariyah mah sawa balik nakodariyah segala hal yang dilakukan eta mah kersani Allah. Urang ibadah kersani Allah, urang maksiat kersani Allah. Makanya teh timbul aya namina wahdatul wujud. Naon anu dilakukan urang teh bisa. Beda dengan pemahaman orang NU. Ayana perbuatan manusia dipertemukan oleh namanya ikhtiar dan takdir Allah. Jadi buat orang itu mah ikhtiar dulu, tapi ke pasal ke tahu ke ari Jabariyah itu. Jadi segala perbuatan NHB, awon NHB di Gusti Allah kaum Jabariyah. Orang-orang itu seperti itu. Margi acarana seperti itu dan begitu. Upami kurang ayeuna ningali kana Al-Qur'an, bener teu ajaran Jabariyah dina Al-Qur'an. Upami ningali dina ayat-ayat Al-Qur'an, contohna surat Al-Baqarah, laha makasabat wa alaiha makasabat. Naon anu digawe eta teh berarti urang bakal diganjar. Lamun sae berarti menang ganjaran sae, lamun awon menang ganjaran. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Naon anu dilakukeun nu dibalas ke jaga di yaumul akhir eta tergantung perbuatan amal manusia sadaya. Tah keterangan dina Al-Qur'an untuk menangis paham-paham Jabariyah. Ayat ini golongan anu namina Najariyah. Najariyah mah sami seperti kaum Mu'tazilah, bahwasanya ayat mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mempunyai sifat. Padahal di Al-Qur'an diterangkan wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah, sifat unggul pemimpin dunia. Wa'udahul khaliqul barikul musawwiru, sifat Gusti Allah. Ya sifat wajib, ya sifat mustahil. Orang-orang Najariyah mah yang seperti itu. Anu lebih ekstrim deuna orang-orang Najariyah mah bahwasanya upami aya jalmi ngalakukeun dosa eta maka moal dihampura. Lain sakadar syirik kumpul, bagi orang ini kan namun syirik, tidak ada ampunan. Tapi orang-orang Najariyah segala dosa ekletik gede, nu gede terutama eta moal dihampura. Sedangkan dina Al-Qur'an diterangkeun dina surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Moal ngahampura dosa syirik tapi ngahampura dosa saliyane syirik. Lima yasa bersama Allah. Itu. Bagi orang yang makan berarti ketika ada orang yang melakukan dosa besar itu ada kemungkinan diampuni ku Allah, rahmat Allah, ada mungkin ditulungan syafaat para nabi dan para wali, ada kemungkinan lagi eta jamin teh diasupkeun heula kana eta sawarga. Tah jadi pirko anu kaum bawa ayat ini dia diterangkan kaum nabi Najariyah ya. Khawarij anu dugi kaya seueur-seueur ajaran Khawarij artina kaluar tina naon tina khalifahna Ali keun ka sayyidina margi menerima tahqiq wa malam yakin bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sing saha anu teu ngajalan Allah maka kafir sayyidina Ali. Eta mah kaum Khawarij mah lain sayyidina Ali kafir tapi Muawiyah. Saking keheulan karena
beliau berunding sedangkan musyawarah teu aya cenah Al-Qur'an. Naon dalil anu digunakeun kaum Khawarij sehingga kaum Khawarij itu militan, paling militan sehingga bisa ngabunuh Muhammad Sayyidina Ali. Ieu dalilna sae pamikeun orang yang lemah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ieu adalah sing sahaja keluar min baitihi mu'mina muhajiran hijrah ka mana ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut tuluy maut dina nalika hijrahna faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Gusti Allah teh bakal dituntutkeun ganjaran kita. Jadi militansi yang keluar di Sayyidina Ali bin Muawiyah. Makanya kaum Khawarij terkenal juga kaum Haruriyahnya Khawarij. Mari ketika kaum Khawarij keluar di Sayyidina Ali berkumpul di daerah namanya Harura, catat Kufah, Irak. Ayat ini dalilnya kumaha wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan sebagian lagi dari golongan atau umatnya Nabi Muhammad, manusia anu bakal menang pahalanya eta jalmi anu yashri nafsahu, mengorbankan pribadinya ibtigha'a mardatillah untuk mencari jalan ridhonya Allah. Wah, tabiutasinya dirinya anu lebih ekstrim deui sampai bisa dikatakan mereka itu bisa membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Dalilna naon? Al-Qur'an, dalilna surat Nuh. Maka wa qala nuhun rabbi la tazar ala ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh ketika beliau berdakwah kurang lebih dalam 800 tahun, mungkin umat dalam 40-nya, berarti 100 tahun teh 10 jami. Akhirnya guys hampir tidak mau berdakwah, akhirnya berdoa, akhirnya alaminya di naon-naon banjir. Tah doanya eta digunakan oleh orang Quraisy yang berbeda dengan mereka. Padahal Nabi Nuh itu ngadoakeun ka jami-jami kafir. Sedangkan anu berbeda dengan Quraisy muslim teh tepat. Ya Allah jangan hancurkeun di luhureun bumi jami-jami kafir. Masalahna innaka intadarhum yudillu ibadaka pamri sesakeun di baruhu maka bakal menyesatkan umat anjeun hamba-hamba anjeun wala yalidu illa fajiran kafir kalau diikeun bakal kalahkeun putra-putra anu fajir kafir mending dihancurkeun wae lah anak-anak lagi teh bakal salah. Itu doa-doa kita digunakan oleh kaum Khawarij untuk menghalalkan darah dalam kesepakatan dengan itu. Padahal di nafsina itu khusus seorang kafir. Nah, yang kaum Khawarij terus Haruriyah sami anu tadi. Rafidah kaum Syiah. Rafidah berarti menolak khalifah selain Sayyidina Ali. Ajaran-ajaran karomiyah sami sareng Murji'ah ajaran. Jadi ari karomiyah mah sami cabangna tina kaum Murji'ah. Nah ieu diterangkeun bahwasanya golongan anu asli aya genep tina genep terpecah jadi 12 kali 12 72 tambah hiji Ahlussunnah wal Jamaah 70 itu yang kata-kata panginten sakitu ya tentang golongan anu terpecah dari 73 golongan maka salehna di ibadah namanya. Lihat slide